Calager lemur barudak. Teka rasanya 2025 teh tinggal 2 poe deui euy. Ieu mah 2025 teh mungkin lain urang hungkul marane ge ngarasakeun asa dar-dor pisannya anjir. Sugan we 2002 genep anu kaharep mah nya. Biasana lamun dek akhir tahun teh naon resolusi naon? Resolusi anjing waduk lah tong kikituan anjing geus. Loba nu meleset anjing resolusi ciga resolusi eudeuh urang cenah ke 2002 genep mah dek leuwih rajin. Anjing peutingna babakaran begadang isukna teh anggar we anjing udang beurang nya. Pada eta karek poe kahiji. Nya nu puguh mah ngadoa we urang mah 2002 genep cing leuwih alus ti 2025 nya. Oke bodak. Kitu we ti urang mah ieu mah pepeujeuh we anjing da kedeung deui 2 poe deui euy. Omatnya di Bandung ieu mun di Bandung nya tapi urang maca oge di seluruh Indonesia teh teu meunang ada perayaannya. Kuna mah tiba heula anjing buang-buang duit lah kitu mah. Angguran mah maneh teh euy ngadoa we anjing di masjid atuh nya perayaan tahun baru teh. Sakitu we ti urang mah anjing ieu mah pembuka we 2 poe deui euy teu karasa anjing. Urang play video nu mimiti. Oke, ces salah euy kala. Ampun urang sambil kamari teh syuting rada teu ngeunah awak mantak poe deui anjing ngawurungkeun teh. Ieu tah ngawurungkeun mah. Kala. Set anjir. Ieu teh aya video di luar ge kieu geuningannya ngepelna sarua anjing. Teuh anjing. Lain asugan urang teh di Indonesia hungkul. Ieu lain di Indonesia nya ieu mah nya cigana lain di Indonesia ieu ember anu keur ngepel teh ternyata make urut chat oge nya dibatur ge anjing tinggal itu. Ieu lain channel di Indonesia eta mah euy. Alam. Ieu nu kadua ieu. Anjir main biliar cenah ieu. Main biliar tek urang baheula keur ngora anjing sok main biliar teh di Pratama. Anjing. Hade eta si ieu mah cigana emang ngarah bujurnya anjing ngarah bujur. Lain pemain biliar sih mah pemain anu naon sih nu alungan eta teh anjing naon ngaranna teh euy. Nu alungan naon sih? Panah anjing panah nu leutiknya. Sia cigana atlet eta ngan nyobaan biliar men ningali bujur itu menggoda anjing ku aing ngetawjong we cenah. Sok dok ku aing nya ku stick anjing. Ieu olahraga batinya edisi olahraga meureun tingali anjing kala euy nah kitu anjing. Bib make suku palsu bib teh. Oh. Anjing karunya eta euy. Lain cigana kurang pageuh eta nya. Kurang pageuh emang gitu ya tuh. Lain bisi we anjing. Kurang pageuh naliana nu kitu di talian teh nya euy. Baut. Di baut mah moal anjing di baut mah nya di baut anjing talian eta mah. Anjing ngaragaji peuting-peuting rek nyinaon nya si Neng. Anjing. Tah kitu nya lamunan naon mun ngagawean teu make ilmu eta teh karena teu make ilmu nya. Lain kitu kuna mun rek ngaragaji mah euy. Anjing nyontona hese euy ieu na anjing eueuh contoh di dieu euy. Di India cenanya India ke yang sieurikeun hayam pelung tapi hayam pelung nama di Indonesia itu. Gila ini mabok kumaha. Ya, ieu bingung ya aing euy. Ya si hayam teh kongkorongokna meureun tarik teuing nya. Tarik teuing naon ibaratna pernapasanna can kaatur. Mentak tinggal dipingsan anjing paeh cenah mah euy. Tapi geus kolot cenah mah hayamna geus kolot so buntut anjing geus eueuhan tuh. Anjing karunya. Karunya ieu hayam anjing. Ya hayam teh kurang pitacik cigana mah. Anjing pitacik. Vitamin ieu ciki anjing vitamin hayam cik teh hayam anjing. Didinya teh anu anyar saeuna cikin anjing tempat jualan hayam chicken. Anjing hayam teh chicken nya. Yeuh, aya naon ieu? Momen nenek makan pizza pakai lontong. Orang Indonesia mah da kieu lamun teu jeung sangu cenah mah can dahar nya. Tapi kumaneh patut dicobaan saya euy. Pizza lontong anjing ciga ibatna bubur make lontong kudu cobaan kumaha aya sensasi tertentu lah. Si nenek ieu teh kan si Nini anjing nenek. Si Nini ieu teh mungkin ieu mah karena di luhur pizza teh aya ciga sambal nya. Mun anjing geunah mun cobaan dicocol jeung ieu jeung buras anjing burasnya. Mun di urang mah buras teh jarona teh kacang beureum anjing. Si nenek ada di orang Indonesia mah euy lamun orang Indonesia mah lamun can dahar sangu can nya can dahar anjir. Ya naon ye? Wah, ieu mah di sini orang luar unggul euy. Bener disebut saksi. Ieu polisi bingung nya. Ieu polisi bingung ada reaksina kumaha soalna
ieu teh tersangka ting korban berenya ke ditanya ku polisi. Tapi lain di Indonesia ieu mah nya cigana lain di Indonesia ieu mah. Nu ditanya bisu, anu nanya pige anjing cigana mah tuh. Jadi saksi bisu bener anjing saksi bisu. Tapi saya bisa wae teh nu api-api. Kan gitunya ngarah teka ibaratna mengarah teka tewak ngarah teka disalahkeun ku polisi. Api-api we kan loba di urang ge nu api-api gelo, nu api-api torek, nu api-api teh bisa ngomong. Api-api kasurupan gitu. Bisa wae Pak Kadet tong katipu anjing. Sok geura si bapak ieu ngaleos bisa ngomong cai aing anjing. Kan nyakal ieu lain tim Prabu, mun tim Prabu mah bisaan anjing si pasar Ambarita. Dicomot teh anjing pas si Ambarita mah. Nah, ieu balik ka Indonesia ieu. Kunaon anjing nyelap teh. Kugo anjing nyelap sih euy. Oh henteu. Oh nah anjing si ieu kela anjing budak teh teh nah bisa kitu nya. Nempel anjing si kursi teh 2 kursi tuh nempel lagi anjing. Tuh, hiji ting. Oh, eta katincak. Tapi kuatannya anjing budak nu beureum. Alah anjing. Jahil ya budak cigana anjing emang niatna jahil we eta budak nu bodasnya. Cigana ada budak anu eta mah teu ngilu sakola adina meureun da. Beda teu make seragam anjir. Nya bener teu? Heeh anjing teu make seragam mah jahil we eta mah adina cigana teh anjing teu diajakan sakola jadi kitu jahil kalanceuk. Ya naon anjing binatang naon ieu euy? Kela anjing. Wah, itu goblok rewas anjing. Rewas anjing sugan aing teh. Heeh kitu anjing sugan aing teh dek naon anjing eta si. Naonnya eta teh lonok meuh nya. Toke. Kan kadalnya anjing. Palaur soal mun toke kan kurangnya harita kagegel ku toke kudu nuan guludug. Anjing kabayang kan eta mun kagegel kanu beungeut kan rewasna nu bieu mah anjing gegel henteu rewasnya anjing. Ieu pria butanya Jepang ya heure-heure Jepang. Karunya anjing ieu euy. Heueuh. Anjing. Ieu euy untungnya di Wiataguna kan aya nu karieun nya di Wiataguna khusus tunanetra. Heueuh untung nu nyebrangkeun teh bener-bener jelema bener gitu. Ieu mah anjing cigana emang konten bener. Kan karunya we mun nya kitu mun kajadianna bener eta si bapak ieu anjing dibawa lompat anjing watir ngaduk ya. Beda itu tukang ngaduk Indonesia ya mah ya. Anjing ngejieun musik bener anjing. Sia timingna halus euy. Si bapak ieu musikalitasna tinggi nya soalnya ngepas tinggal tuh. Tuh. Anjing bisa kieu anjing budak kuyin si bapak ieu. Ngeri anjing ya halus anjing halus. Sia mun nyin band pasti dah madani mun apaeun pasti ieu diajakan ieu euy. Diajakan ngaduk itu di imahna anjing lain musik. Oh we nya anjing gila anjing. Goblok anjing. Podol anjing eta dihuapkeun. Oh ieu mah heureuna kuli anjir. Heureuna kuli anjir ieu. Coba nih ka pamajikanna anjing bisa ngeusan saya teh mah anjing rumah tangga anjing soalna teh mah tai nya. Anjing sadis anjing heureuna. Ieu keretak asli ieu anjing ca aing nya. Ieu keretak asli tanu kieu ieu anjing. Lain saukur beheung unggul anu potong ieu mah jeung kasur-kasurna potong. Ci anjing teu kira-kira anjing. Gimana Mas? Lebih enakan enggak sekarang? Tapi seure sia anjing teh euy. Ci ngeri anjing ieu keretak asli cigana nya. Keretak asli ieu bener-bener ngeretak dah kadenge be keretak nang nya. Lain abal-abal ieu ngan dayang anjing ka dieu aing euy. Anjing. Tong anjing bodak. Tong wani kadarinya tah lain tuh ngaleungit tah ieu bodak keur diajar sulap gitu anjing ieu keur diajar sulap sigana euy kira budak eta da ngaranna ge spontan euy nya anjing eta mah refleks meureun anjing si budak eta teh labu tinggal kira tuh anjing pamana mah euy anu beureum beungeutna keur ditutupan jadi mainna emang teu apa anjing labu kemana anjing etanya brosna nya dikenyang anjing ciga aya nu kamaritna Satpol PP aing nempot teh heuh anjing kitu tah mun barudak naon ngaranna teh ngaranna ge refleksnya kita beak itu video teh euy aduh asa gancangnya aing asna euy saminggu teu syuting kemarin tepit urang euy ayeuna ge masih kene kurang euy matak rada moodna rada leungit mun poe ieu mah nya tapi teu naon barudak lah urang gaskeun we. Untuk episode ayeuna kan sakitu heula lah bodak. Tadi cek urang ge tong poho euy like, subscribe jeung komen euy
Sugan we tuh tahun hareup 2002 genep teh akun urang geus jadi gitu geus teu kuat urang hayang beunghar anjingnya euy. Anjing teu hayang beunghar. Support na bodaknya tong po di share lah nya. Oke bodak panggil deui jeung Ipin Ngacapruk di episode berikutna. Ciao.